الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wallahu a'lamu bimaradihi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padha ngimankeun ya alladzina kabeh wa amilu lan padha ngamal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawi ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha manane oranana mardi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasan nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal itiradun bainahu wa baina khabari ko itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah utawi samudayane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fiha utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والله أعلم بمراد ونزعنا lan maca pisun agung matu sudurihim ing barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking ngunak-ngunak ikdim tegese ngunak-ngunakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunya tajri kang lumaku minta tihim saking asar-asar ing alladzina adil kusurin tegese ing dalam asar-asar ing pirang-pirang gedong alladzina lanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tu kadue Allah kang nuduhkeun ya Allah na ingsun sadaya lihadzal amal kadue iki amal alladzi hadza jazaa'uhu kang utawi iki jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaa'uhu iku babalasane hadzal amal wa bakullalan orana ingsun sadaya lina tadi iku dadapun yen oleh pituduh ingsun sadaya laula an hadan Allah lamun orana
nuduh kena isun sadaya sabah Allah pajawab laula dan buang pajawab lapat laula dilalati magub laula kena nuduhkeun barang kang tetep dalam sadurunge laula go alaihi ngatas jawab laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan mang bener wa nudu lan den celuk ya alladziina satune kalaguan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku ristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegazatu de kalakuan au mufassiratun atawan mufassira fil mawadil khamsah dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil akhyar insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du kumaha wa'du deui insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeun ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seuni ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa 'amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim
di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinaya. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina. Nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihati. Enteng. Iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya pae iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh. Hehehe. Dole di masjid sanu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Oh, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun seran sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah ieu ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jeung jero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan we cincin terus. Mandi can naon can cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar. Nyaho salat naon? Zuhur sabarakat? 4. Bener berarti kan. Saya salat naon? Asar sabarakat? 4. Berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon? Maghrib sabarakat? 3. Berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon? Isya sabarakat? 4. Bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge? Subuh sabarakat? 2. Jam sabaraha? Ari Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula mah aja. Nik salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji Bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh, salat. Mun kieu mah sih salat, enggeus salat zuhur, sabarakat? 3. Ieu budak kudu servis ye. 3. Ke asar, saya salat enggeus, salat asar, sabarakat? 2. Wah.
budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur opat asar opat maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama sholat takwas gitu salib aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum guys berangkat opat pan cepet amat jumping kan guys kuaing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos gitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya teh geus lagi salahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang teh Bah kudu mah salat teh rek boro-boro sia aing henteu nggak penting sarolat teh dek khusu dek entah ayo nggak sholat teh pokoknya mah ya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa nasa kitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha tuh eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku ngagengcelang endek ditumpakan ku potongan aji pendek atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa enteng langsung hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat kosok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husu tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon deui fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokoknya mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus bae nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah
Masya Allah kari ihtis jasa iya teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa mahalliha yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ya ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua terus anu bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese aing di khusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa temen-temen Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan flek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa mamati enak cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiket geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena
hayang lurana nyaman bae sabar duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting memeuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sapatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna pakai jubah pakai sorban udang-udang deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok gitu pan poara eta deuleu zahirna di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun absan emang kos gitu deh kuadet penting lagi mah sholat belah pokoknya bagus memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ya aing saking ge teu khusus salat ieu cek aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratan kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalem bae ka teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan udah kita teh khusyuk ngaranna teh salat geus kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah
kuaya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ya menteu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingin manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kebelah dituna geusan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk ceknya jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan maksud lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kanjeng Nabi Siti Fatimah
mapah nasiga Kangjeng, sengit nasiga Kangjeng, senyum nasiga Kangjeng, capetang nasiga Kangjeng, mantap menggairahkan. Kurang menuga pemajikan kos gitu geus teh kudu nyandung. Atuh ieu mah deuk mah teu nyandung atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku dibere na komo teu dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae teh urang nyandung bae kitu leuh pemajikan kurang saregep pasana ieu. Ja urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba si tiba-tiba. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu beusi anu di pikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Siti Fatimah kepanggih ku sahabat nu saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu? Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula? Ai kitu nganaon? Rumah tangga lain. Soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah. Naon atuh? Kula mah neuleuh budak tuluy lumpatan ras ka diri. Ai kitu. Hayang kula jadi budak deui. Sanggeus teh jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cakeuna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cakeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta geus caritakeun tah mah kabelah handap Tuan Syabdul Qadir kabelah handap terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saya teh aduh mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hidung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah, bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah. Sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Jadi titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir. Sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugih aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli. Zahir mah gampang, tapi jana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat. Ka jelema bageur jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah parpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa.
mulai urang cinta digedeng gegerekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama juga capitan lain itu di deule batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah dibaheul kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pasbar bisa tidik ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom didinya sia salat bangada teu khusyuk irahu su aing sih emang teu khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu qalifun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ye gegeran kula geus teu make calana acan
kira-kira urang nu dadabud bobol kota utama wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kumbah heula kan kitu kajen kumaha ge henteu ieu mah kadi kalau motor tuh tengah boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana na sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu ieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengrek sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak keneh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuhan si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mantap urang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan sanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku ieu kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak tuh kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jeung kana ngaberesan kreditan doang. Panas, batu lain panas-panas deui. Keheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga. Oh nya, saya langsung pengen tuh, cakep. Dongeng tanya di surga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi, dadah ka dieu. Bisa itu ka neraka, aing rada kebal, jadi neraka mah. Emang kurang gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cakena. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak cakena. Kasarorga kabeh geus tah. Wo aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya. Anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai tungguan sia motor naon sia kuai nah disusul sia kuai ngunek-ngunek ngaran lamun sabar mah kan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia kuai
kunaon sia kakarak na warung anyar maju aing henteu siapa aing susul siapa aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pacar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengkit nyidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur nya teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengkit aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusi pankunganna nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sakira bangunan kos itu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumaha padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing geus setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis
bur angger banget urang kos isuk lain iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal soleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngredit, titah diulang ngredit, eta kudu dipiceunna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kurang dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang, pamajikan urang, anak jeung incu asup ka sorga. Munah. Bapak urang, bapak kolot urang kabeh, uyut urang, ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nyelap. Hai, si Edi ka mana? Orang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak. Coba teangan, coba kan semua aya di pagar sorga. Oh, wah tuh, mana eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik mah luluh banyak. Sakola ban bebeja nama ka guru. Heuh, orengan teu asup-asup. Di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan sana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae. Pangyabutkeun we teu bisa cak teh. Mah kebal kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempat tuh di anu tuh. Dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napa di ditu. Semal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Iya, abah ya. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung Emas sia jeung Adi sia kabehan. Sia kunaon ya? Bah tulungan. Keur ieu ge pan titah mondok, keur ieu kunaon balik malulu. Aja siapan sakola, pan teu beres. Saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah. Panas ya panas. Tuh, ieu dosa naon? Maling sepatu bae aduh. Aga satunya iman bukan mah sia dibersihan bae lah di dia. Ente bisa bah minta dicepetkeun gitu. Jawab lah. Mana pananya di itu? Aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu. Aduh geus teu kadele banget nya nama. Sak mana heula gak jelek nya geus dibersihan heula lah. Jake ge moal ka mana ge ka sorga kene. Cak adina tuh heuh mah nganggeheng mak. Tak ulah datang ke kos gitu pan sedih urang. Sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam. Allahu
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua